Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin hadirat jamaah tarawih anu kusimadu dihormat. Alhamdulillah parantos akhir Ramadan. Tarawih insyaallah tarawih terakhir. Cina bagian Pak Haji Uwais. Biasana kapungkur mah kituna. Tarawih awal ku abdi, terakhir ku abdi. Ayeuna kancing teh lah mangga we kuno aranom geus kolot mah nya dipengker. Ya. Da geus kolot. Mudah-mudahan ibadah urang salami Ramadan ieu leres-leres ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Istighfar urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring duka teuing. Tahun hareup rek manggih di Ramadan nya. Dah geus sakieu kulu kolot umur teh 28 ieu teh. Nganti balik. Sigana meureun aya di dieu mah. Pangkolotna. Ya. Tadi oge ka ustaz cing teh tambah umur teh lain tambah ilmu. Tapi tambah laleungit. Allah ngadawuh dina surat Yasin ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'lamun. Afala yaqilun hapunten. Afala yaqilun. Sing saha jalma anu dipanjangkeun umurna ya dewan Allah maka dikurangan segala rupina tetempoan geus rada runyem belek dedengian rada goblok rada kurang ya. Awak reyon ya. Ilmu laleungit ya. Ngan kahayang mah gede keneh. Ngan ngaran-ngaran geus kolot teu kuat atuh ya. Kana duit katembong keneh deui ya. Eta nya nafsu fa inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu teh sok dibarengan ku setan nya sok hayang wae kana hal-hal anu awon anu goreng eta nya kumari kitu lamun teu dikadelian ku iman ieu teh matak cilaka dunia akhirat. Nah, nafsu sakana. Jadi katemong keneh tanya duit. Katemong keneh tanya di kacamata mah awe nu geulis katemong keneh teh. Uih deui. Saum teh tujuanana teh nyaeta takwa ka Allah Subhanahu wa taala sakumaha didhawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
Jadi sebenarnya lain saum wae anu tujuan takwa teh. Allah ngadawuh dina surat Al-Baqarah kan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, manusia kudu aranjeun kudu nyarembah ka Allah Subhanahu wa taala ya. Jeung jalma-jalma nu samemeh aranjeun ya. Tujuan nyembah ka Allah saya takwa la'allakum tattaqun ya. Jadi takwa teh ngajaga diri. Sayyidina Umar kantos ditaros. Kumaha ari takwa teh ati-ati. Lamun urang lempang dina jalan anu loba cucuk loba beling, urang teh milihan, ati-ati bisi kacugak. Ya, ngajaga diri tina hal-hal anu dilarang anu teu meunang gitu nya. Eta ya. Jadi sifat derajat takwa teh derajat anu pangluhurna nya. Ari takwa teh perpaduan antara iman jeung Islam. Kan rukun Islam, rukun agama teh aya 3. Hiji iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ya. Iman kudu dibarengan ku ilmu. Ya, supados urang tiasa ibadah kalian leres sesuai sareng contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engke di akhirat rek dipariksa ibadah urang teh. Nah bener seperti anu dicontohkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawa henteu? Dina engke di yaumul kiamah teh aya anu disebut haud talaga. Saja manu nginum kana eta talaga salamat moal haus-haus deui. Umat Kanjeng Nabi Muhammad teh ngaraleueut ka dinya. Aya sarombongan atawa buling jalma anu ka dinya tapi teu daekeun tepi. Nya. Dohana ka nya deui ka dieu. Ieu ngaraleueut ti dieu. Tapi teu daekeun nepi. Ditanyakeun ka malaikat kunaon pang teu daekeun nepi. Maranehna teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teu sesuai sareng contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mar kitu moal bisa nginum talaga haud teh ya. Kangjeng Nabi ngadawuh suhkon. Kaditu. Gitu nya. Kumar kitu tadi nya. Jadi jalma nu iman teh kudu bari jeung neangan ilmu nya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Neangan ilmu teh fardu nya. Ahli fikih nyebutkeun neangan ilmu teh nyata ilmu fikih anu nerangkeun halal haram nya. Anu nerangkeun ieu wajib ieu sunat nya. Ieu makruh, ieu benang ya. Ahli tafsir nyebatkeun yen talabul ilmi teh nyata wajib nyangan ilmu teh ngaji Quran sareng sunnah. Al-Quran jeung anu sareng as-sunnah ngarupakeun padoman ti Allah Subhanahu wa taala keur kasalamatan hirup. Sabab eta jalma anu napak kana Quran jeung sunnah Rasulullah bari semenang jalan anu lempeng, bari semenang jalan siratal mustaqim, jalan anu lempeng anu tujuan nanti ka ditu ka surga henteu bulak belok deui nya. Eta ceuk ahli tafsir nya. Ceuk ahli kalam mah kudu diajar ilmu kalam, ilmu tata bahasa. Kumaha
nafsirkeun Quran, kumaha nafsirkeun hadis, nya kumaha bentuk di ilmu kalam. Maka kitu ustad-ustad teh palinter bahasa bangsa tata bahasana, nya ilmu kalam, nya. Jadi wajib neangan ilmu. Fardu, paridotun, nya. Ai fardu aya 2. Ya. Hiji fardu ain, 2 fardu kifayah. Fardu ain mah nya eta setiap jalma wajib eta neangan ilmu agama. Ilmu tentang Islam. Ulah bodoh. Ya. Ieu mah jeung teuing bergelar profesor, doktor, jeung sabangsana, tapi bodoh. Bodoh masalah agama. Ya. Rek nyieun bangunan, rek nyieun jembatan, hayu wae kudu naon tah? Kudu mencit domba. Teu apal kana agama. Ya. Mudah-mudahan itu digede-gedekeun deui. Digede-gedekeun nya bangsa kebiasaan anu nyimpang tina ajaran agama. Ya. Da cenah nurut kana karuhun, nurut kana nenek moyang. Ya. Lain ceuk Quran, lain ceuk sunnah. Itu bab cenah kitu nya mudah-mudahan. Sareng roda khawatir teh nyaeta dipengkol-pengkolkeun nya nagara anu henteu pamimpin anu henteu taat agama nya bakal mengkolkeun rakyatna nya rakyat mah tetep miskin nya loba jalma-jalma nu balaleunghar wungkul hese neangan pagawean rakyat mah tetep miskin. Mudah-mudahan anak incu urang teh boga anak, boga incu, boga turunan. Mudah-mudahan anak incu turunan urang sadayana henteu leuwih goreng. Ya. Kan doa setiap salat teh Robbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan turunan abdi teh jadi jalma-jalma anu saroleh gitu kan ya. Jadi tadi ogen ya. Sim kuring teh di dieu meuranan ti kawit nyok-cok beunyoh. Hayang ngabangun ieu masjid. Jeung sesepuh-sesepuh anu sanesna anu masih kena hirup ngan kuring sorangan meureunannya. Ti mimiti milarian tempat, milarian tanah, milarian artos, nepi ka ngumpulkeun artosna, nepi ka ngabangun masjid ieu, nepi ka ayeuna diperbaiki sakieu geus janjina. Sim kuring ngarasa bunga, ngarasa bagja kitu nya. Ngarasa boga nu bogana. Ngarasa nu bogana kitu nya. Kulantaran kitu yeuh kahade salat berjamaah jeung neangan ilmu kahade nya salat berjam sok sanaos sanes ka masjid ieu komo lamun ka masjid ieu mah salat berjamaahna nya salat berjamaah di masing-masing tempat sareng bab neangan ilmu di dieu aya pangajian-pangajian oge pangajian ahad nya jihad pangajian-pangajian anu sanesna eta teh kanggo nebelan keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu beuki luhur ilmu beuki sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Sieun nyimpang tina aturan-aturan Allah Subhanahu. Mari kitu mudah-mudahan Ramadan anu ayeuna ngarupakeun leres-leres urang teh ngajadikeun tazkirah nya ulah siga sandewara. Ai ku Ramadan mah getol ibadah teh nya. Ai geus Ramadan mah ai geus Ramadan mah nutup aurat make jilbab ka mana ai geus bebas Ramadan ai geus kaluar tina Ramadan mah beurgir deui kitu nya. Mudah-mudahan ngarupakeun
bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, pada masuk dididik ditatar. Ya, ieu mah ditatar 700 lebih 30 kali 24 sabaraha? 724 jam ditatar. Teu aya penataran paling lami. Ya, ibaratnya penataran sasih Ramadan, mudah-mudahan Ramadan orang teh pengen hikmah anu sageung-ageungna ya. Aduh ya. Hapunten sim abdi geus kolot tadi ogen nya. Ai geus kolot teh meureun tereh ucang-ucang kana naon? Ucang-ucang kana jugang. Ucang-ucang kana jugang kitu nya. Geus kolot meureun tereh balik. Ya. Mudah-mudahan sadayana aya dina husnul khotimah, tapi da urang teu terang iraha urang bakal dipundut ku Allah Subhanahu wa taala nya. Sok aya bahasa astana sajungkal cenah nya. Meureun ti orok nepi ka gede aya nu maraos kitu nya. Jadi lain kolot wae anu maot tapi meureun nu ngaraga sok aya nu maot nya. Sakitu bae hapunten sakali deui sim kuring nya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.